Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Rizky Nur Aziza dina pangajaran basa Sunda kangge kelas 8. Kumaha harideup daramang? Mudah-mudahan harideup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Nah, ayeuna urang ninca kana pangajaran bab 3. Judulna nyaeta sisindiran atawa pantun. Naon ari sisindiran teh? Sisindiran teh asalna tina kecap sindir. Artina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun. Nah, dina sastra Indonesia nama nyaeta pantun. Baheula mah aya nu disebut silih tempa sindir atau berbalas pantun. Dumasar nilik kana wanguna, sisindiran teh kauger atau dibatasi ku 3 watesan. Nu kahiji nyaeta purwakanti, nu kadua jumlah engang dina unggal jajar, nu katilu jumlah padalisan dina unggal pada. Duluy lamun ditilik atau ditingali tina wangun jeung eusina, sisindiran teh bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan. Nu kahiji nyaeta paparikan, nu kadua rarakitan, jeung nu katilu wawangsalan. Nah, mangga ayeuna ku Ibu bade dijelaskeun hiji-hiji. Sisindiran upami nilik kana wangunanna teh kauber ku 3 batesan. Nu kahiji tadi teh naon? Purwakanti. Purwakanti teh sasaruaan kecap atau engang. Nu kadua jumlah engang atau Indonesiana suku kata dina unggal jajar atau padalisan baris. Nu katilu nyaeta jumlah padalisan dina unggal pada. Ayeuna ku Ibu dipasihan contoh salah sahiji sisindiran. Mangga redepkeun. Kamana jalan ka Jogja? Kaditu ka pangrumasan. Kamana jalan ka surga? Kaditu ka pangaosan. Ayeuna hayu urang jelaskeun nilik wangunana sindiran nu tadi. Nah, sisindiran nu di luhur jumlahna aya sapada atau sabait. Ari sapada teh diwangun ku 4 padalisan nyaeta A, B, C sareng D. 2 padalisan cangkang jeung 2 padalisan besi. Anu disebut purwakanti, anu kahiji tadi purwakanti nyaeta kecap yoga jeung surga. Ayana dina barisan kahiji jeung padalisan ka 3. Jeung kecap pangrumasan jeung kecap pangaosan ayana dina barisan atau padalisan ka-2 jeung ka-4 eta nu namana purwakanti. Nah, jumlah engang atau suku kata dina unggal padalisan dina sisindiran tadi teh aya 8. Nyaeta mangga ku hidup tengetan tabel nu di luhur. Aya kecap mimiti nu sarua ka mana. Sok ku hidup hitung jumlah engangna tu suku katana sabaraha hiji dina padalisan A. Nyaeta ka mana jalan ka Jogja. Aya 8-nya sadayana. Sami padalisan B, C jeung D oge aya 8 engang atau 8 suku kata. Jeung jumlah padalisan dina pada bait aya 4. Biasana padalisan dina sisindiran mah aya 4 baris atau 4 jajar. Kumaha atos ngaratos teh acan? Nah, sangkan leuwih ngartos ayeuna Ibu boga pancen kangge hidup. Nyata pek jieun hiji sisindiran dulu jelaskeun mana purwakantina, jumlah enggang dina unggal jajarna, jumlah padalisan dina unggal padana. Jelaskeun sapertos tadi anu tabel ku Ibu dipintonkeunnya. Nah,
Sakitu wae penjelasan dina video ayeuna. Mudah-mudahan ilmuna manfaat kangge hararidep. Sateuacanna nyuhun dihapunten bilih aya salah-salah kata. Wilujeng ngerjakeun tugasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.